Gupai Kamelang. Teu karaos loba dosa nu dipilampah, loba ibadah nu can merenah, loba larangan pangeran nu dipilampah, loba waktu nu kapiceun, loba kasibukan nu matak mapalerkeun, loba pikiran nu matak mopohokeun. Asa beuki hareeng, kasedih teu daek leungit, terus-terusan dulur baraya tatangga sobat atawa babaturan teh cing laleos ninggalkeun urang. Mun sek ditengetan, hirup teh lir ibarat balebat datang nangan sakolebat, kauger ku poe. Da urang teh hirup di dunia ngan 3 poe, poe kamari, poe ayeuna jeung poe isukan. Poe kamari, poe anu geus kaliwat, moal bisa paamprok deui. Nganatrat ngalangkang lampah nu geus disorang pikeun nuyun lakuning hirup poe ayeuna jeung poe isukan. Poe ayeuna nu keur karandapan dilakonan ku urang. Kahirupan poe ayeuna kudu leuwih hade ti poe kamari. Dibekeleun mulih ka jati mulang ka lemah cai nu sajati nuturkeun babaturan atawa dulur yang baraya nu geus ini teh heula. Poe isukan nu bakal kasorang, teu apal naon anu bakal kasorang poe isukan. Biheung nepi, biheung moal urang ka poe isukan. Urang ayeuna kudu rancing geus ngamangpaatkeun waktu jeung syukuran kana nikmat nu dipaparinkeun ku Gusti Allah. Di antarana masih keneh ngumpul ngariung jeung keluarga. Mun sek budak rewel bedegong minculak, urang contohan ku lampah urang nu hade, urang didik ati ku rasa kaasih jeung atikan agama nu hade. Pabagahan ku rasa kanyaah, olo ku rasa pangogo, pantengkeun syukur urang anu masih keneh bisa babarengan, maranehna masih bisa ngesian hate urang. Boa isuk atawa pageto maranehna teh ninggalkeun urang atawa urang nu ninggalkeun manehna. Sarewel-rewelna salaki atawa pamajikan kudu disukuran sabab masih keneh hirup babarengan. Mangpaatkeun ieu waktu pikeun silih simbah ku kadeudeuh, silih sebor ku kasono, silih siram ku kanyaah ku sacara agama numutkeun junjungan urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab teu apal boa isuk atawa pageto pasangan hirup urang teh ninggalkeun atawa urang anu ninggalkeun manehna. Dasa goreng-gorengna pasangan, babaturan atawa sobat karabat pasti maranehna pernah nyieun kahadean ka urang. Ingat terus kanu kahadean maranehna. Urang teu bisa ngitung waktu nepi ka iraha bisa babarengan. Bisa wae ngadadak urang kaleungitan sobat, baraya, tatangga. Padahal cikeneh atawa kamari urang teh sempal guyon